urang lempang dilempangkeun ku Allah teu inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa, urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah dahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae pemaksaan Allah. Kuari teh urang dipaksa titah hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kana is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa titah hirup ku geus hirup sia nantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah dikamanakeun ya titah dikallahkeun salila urang hirup teh meme dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajeroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam